Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza tah ari ieu perkara mana fikrotuhum nasiatun anisuhudi eta liman pikeun jalma aroda nu ngarepkeun sa'allahu Gusti Allah takmilah halihi kana nyampurnakeun tingkahna itu si eman minhum tireng-rengan majdubin jika mari tafakur teh aya tafakur ammah tafakur khosoh. Tafakur ammah mah fikratu tasdikin. Tafakur anu pikeun ngahasilkeun tasdek. Atawa tafakur anu timbul tina tasdek. Jadi aya dua dina ammah. Aya anu tafakur hayang menang tasdek, aya anu tafakur timbul tina tasdek, tegas tasdekna. Eta nu ammah dua. Aya nu ayana aya tafakur khosoh. Tah. Tafakur khosoh mah itu tafakur jalma anu musyahadah ka Allah. Atawa tafakur anu keur taroki supaya hasil musyahadah. Salikin berarti termasuk khosoh. Jadi ari anu can usul mah neangan tasdek jeung iman, ari nu geus iman jeung tasdek mah neangan musyahadah jeung usul teh kitu. Tafakur khosoh nyata tafakur anu timbul tina anis syuhudi wal iyan. Syuhudi teh musyahadah, iyan teh tajalli, ru'yatul iyan. Sir ningali nyata, sir ningali kahadrat Allah. Eta iyan ngaranna atawa istilahna musyahadah ka Allah. Itu ya teh atap tafsir ya teh. Syuhud teh iyan teh gitu. Nyaksi kahadrat Allah itu bahasana di ahli hakikat syuhud atawa iyan. Itu bisa disebutkan musyahadah, bisa disebutkan tajalli, itu bisa. Adi tajalli teh naon? Ru'yatul iyan. Ningali nyata ku sirna tah gitu. Tah ayana tafakur di ahli musyahadah teh liman aradallahu takmilah halihi minhum. Nah, pikeun nyampurnakeun tingkahna eta si jalma anu majdub. Pada ari taroki teh kan naik ke hadrat Allah, naik ke makom wasilin, nyata tajalli asma sifat. Di makom wasilin naik deui kana makom arifin. Gitu. Ngaliwatan makom rob mustawan qoba kausen aw adna. Nah, di mana geus nepi kana dat Allah, tah eta hadrat ahadiyat. Hadrat ahadiyat teh beda-beda nu tajalli kana dat Allah teh. Aya nu tajalli kana dat Allah tapi aya masih kena dua paningali. Ka mana? Ingat makhluk eueuh termasuk afal sifat jeung sifatna Allah ge geus teu kabandungan. Inget keneh kana teu kabandunganana. Tapi tajalli ka Allah. Ta eta teh hadrat ahadiyat gitu. Hadrat ahadiyat sifatna teh Kang. Eta teh istilahna teh mustawan. Jadi mustawan teh definisina usulu sirri ila hadratil ahadiyat ma'astiwa ilfana. Eta mustawan. Engke saking kuatna tajallidat ta inget ka makhluk eueuh teh beuki saeutik beuki kuat tajalli ingetan ka makhluk eueuh beuki saeutik. Tinggal sesana saeutik deui naik makomna qoba kausen.
Jadi sakob tajalli ke Allah, sakob tajalli, sakob inget makhluk Allah, tak gitu. Tapi sesakna, seetik deui. Jadi aya kene ingetan makhluk Allah seetik deui. Ngan geus tajalli kana dat eta qobaqausen. Matak definisi qobaqausen usulusili ila hadratil ahadiyat ma'a baqa'it tamayyuz bahasana. Begitu. Jadi tepi ka hadrat ahadiyat ngan aya perbedaan keneh aya jeung eueuh pan eta eueuhna inget keneh ka makhluk. Lain ingetkan ayana karena eueuh makhluk teh geunean. Sabab anu wujud Allah. Jadi geus katingali nunggalna Allah di dinya. Ngan aya keneh gambaran reretan hate ka mana makhluk eueuh. Leungit we ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh. Jadi teu kebandungan. Tajallidat teh hungkul. Nah, hadrat ahadiyat eta auadna disebutna. Izzah auadna. Tungtungna perjalanan rohan sirna jalma tajalli ka Allah teh di awadna di dinya. Gitu di awadna. Ari awadna kumaha nu dina hikam mah dijelaskeun di dieu. Iman hakul yakin. Yashaduka wujudahu la ada maka wala wujudaka. Nyaksi anjeun ka dat Allah ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh tah gitu. Bahasana ka anjeun teh diri urang, makhluk maksudna mah. Jadi kana diri mah ya komandu sajen kan hijab kamari Allah khalqu hijabun wan nafsu hijabun. Makhluk nu sajen hijab. Tapi ku peureum ge makhluk nu sajen beungit ngan diri mah aya keneh karasa mah. Matak hijab anu kandal teh diri. Teu ulah sieun ku makhluk nu sajen. Diri nu hese mah dileungitkeunana. Itu rasa dina diri teh hijabun ghalid teh hijab pangkandalna eta. Rasa di urang di dieu. Matak zikir teh zikir jahar, zikir khafi, zikir sir. Tah zikir teh huwa keur ngaleungitkeun rasa ieu dirina wujud. Jadi mana geus leungit makhluk kabeh niaksi ka Allah eta disebutna lahut. Matak zikir la ilaha illallah zikir jahar keur naon zikir jahar li khusyu lil khalasi minan nasud. Bila kitab Syekh Abdul Muhyi mah nu dibikeun ka abdi. Aya kitabna Syekh Abdul Muhyi di abdi. Lil khalasi minan nasud. Keur ngaleungitkeun sifat kamanusiaan nu garoreng. Matak tukang zikir la ilaha illallah lamun heg nepi kana sirrul asma'na bakal leungit sifat kemanusiaan nu goreng. Gitu. Sifat kemanusiaan dahar. Osok dahar. Ngan tara dahar haram. Nu haram tara di dahar. Nu makruh tara di dahar. Cara daharna bener. Osok kawin, osok. Gitu. Ngan tara ngawin pamajikan batur. Kemanusiaan tapi nu aralus. Osok mesekan duit, osok ngan duit nu barokah. Anu jalan neanganna bener. Siapa lamun naik teu barokah sing inget Kang. Tong butuh kana harta nu teu barokah, tong butuh kana dunia nu teu barokah. Naon sabna cek Rasul, ad-dunya mal'unatun, kabeh dunia dilaknat. Mal'unun ma fiha, si dunia dilaknat kabeh ku Allah. Kuning ajengan ge boga duit. Illa makana lillahi minha, kecuali harta nu barokah nu digunakeun di jalan Allah bari ikhlas ngagunakeunana. Moal ngalaknat eta mah. Kadenya ulah wani-wani misalkan duit teu barokah kusut hirup. Waduh aing jadi beunghar tong ka ato. Mun beunghar ieu teu barokah bakal ngacaukeun hirup. Matak ad-dunya akdarun. Cek logat harfiahna mah kadarun teh kotor. Cek sabarehna mah lain kitu, kadaratun teh kacau. Dunia datang teu barokah, ngacaukeun hirup urang. Awas. Salat teh dekeun wusul gara-gara barang riba nu didaharna ku urang. Gara-gara nu dipakena kana kudu bersih beteungna, pakaianana, tempatna bener kan? Bersih niatna, tina boga tujuan kasalian Allah. Ya mah teu bisa salat mah salat ngan teu dekeun ikhlas. Karena aya anu riba, ya anu dilaknat ku Allah di urang. Gitu. Kopeahna dilaknat sungkul, oh jadi seuseut rek musyahadah ka Allah.
Mata ulah payanangan dunia teh anu barokah illa ma kana lillahi minha. Itu kecuali harta nu digunakan di jalan Allah. Mata Kang ya cek etika ahli usul mah lamun dunia loba keneh di urang sesana can digunakan tong menta deui. Nu aya ge can digunakeun menta deui. Masa kurang gitu dara. Lain cek abdi cek rasul eta teh Kang. Mata kudu sing daek maca hadis rasul teh bacaan kurang ngan kudu apal artina. Ulama cahungku. Cek Kangjeng Rasul man sa'ala an dhahrihinan fa innama yastaksiru min nari jahannam. Sajalma dikayaan lubak libuk segala loba nu aya ge can digunakeun kabeh geus menta deui sarua menta jeung mental lila cicing dina neraka jahanam. Abdi rek asup ka neraka Gusti sing sueur seuneuna lila atuh beurang. Eta saur Rasul kan. Ya etika hirup kan. Menta beunghar meunang. Mentak ceuk kamari lamun beunghar hayang nepi ka akhirat ka bawa kamari tilu emut kana teh. Nu kahiji naon? Poho deui dinya. Ngaji loba poho geus kolot hese. Hese apal babari poho. Ulah nunda sesa nafkah kecuali diniatkeun rek dinafkahkeun deui. Dina waktu nu bakal datang. Lamun teu niat rek dinafkahkeun, rek dikumpulkeun supaya loba mobil hiji jadi 10 jadi 20. Awas ya dijieun panyakit ku Allah, panyakit hirsu dina hate dituna ku Allah. Ari hirsu teh seuneu Kang. Matak dina hikam ayat tabridu naril hirsi. Ibnu Athaillah nyaurkeun sawabikul himam la tahrukul aswarul akdar. Lain berarti ngahinakeun amal kade. Tapi naon? Mareman hirsu, mareman seuneu hirsu. Hirsu kadedemes kana dunia. Matak jalma anu hubud dunia mah panas hatena. Ciri nu panas gampang terpancing emosi. Bener, mun jalma teh amek hubud dunia geus masalah. Waduh. Sabab jalma anu zuhud mah mal amek. Tiis satena jalma zuhud. Jalma nu teu boga tujuan dunia, nu tujuanna ka Allah tiis satena Kang. Aya peribahasa orang yang zuhud hatinya dingin, lebih dingin daripada lautan salju. Matak dipancing emosi ge hese ku batur. Tedekeun amak. Datang capek pamajikan nyarekan kalah istighfar bari seuri. Coba mere duit. Pamajikan. Astagfirullahaladzim. Urang ge osok istighfar, ngan istighfaran pamajikan urang. Astagfirullahaladzim sia kalakuan jiga kitu. Ku aing dibere dahar di imahan menang milih di pasantren kataral jamul jawame sabar teh. Jaba incu kiai tapi laku jiga iblis ya teh. Kawatur istighfar ka diri serangan istighfar ini ka batur. Etika ahli-ahli Allah mah Kang mun aya makhluk madarat keur manehna tangtu timbul tina dosa kuring aya nu teu istighfaran. Cokolot ge melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi Mantak datang pamajikan sakitu solehna menang milihan di pesantren turunan kiai. Nah ayeuna mah goblok aing nyarekan. Lain pamajikan nu goblok urang nu goblokna boga dosa teu istighfaran. Eta teh hakikatna teh lain nyarekan. Ngalengis bari ceuri Kang boga dosa ka Allah teu ka istighfaran ku akang teu nyangka dosa nu matak usaha seuseut abdi rek soleh hese. Tah sareng kitu. Sareng kitu bapak tas deh Kang ka urang lain. Matak bareng dicarekan astagfirullahalazim. Jadi ka kupingna lisanul halna eta lain panyarek. Keuheun teh kemajikan, yang lain nyarekan ganti wae ku aing kitu majikan. Mikiran ganti, pokok orang nu kudu diganti kalakuanana. Matak istighfar teh
Cek sepalihna ulama bimana istibdal. Istibdal teh minta diganti. Itu istibdal, ganti Gusti abdi ulah kieu akhlakna pamajikan nyarekan. Ya Kang, urang salat subuh, aya jalma nu teu salat subuh. Urang di jalan. Paling moal padahal encan eta teh. Boa telat sote gering pan beda-beda jelema teh pannya. Cek urang kolot-kolot ngajedog guas aing tempo ye salat subuh. Dosa teu karasa di jalan ngahinakeun batur pedah urang arek salat encan salatna ge. Geus ngahinakeun batur. Balik ka imah dicarekan pamajikan. Naon boga kasalahan titah meuli paku kalau meuli tahu. Balik dicarekan aduh aing kunaon. Ahli Allah mah boga etika. Oh dosa nu tadi aing teu pernah istighfar kan. Teka istighfaran jadi goreng akibatna. Ya dosa mata kudu sieun ku dosa. Dosa teh jadi sabab goreng akibatna makhluk nu datang ka urang. Bisa jadi rek untung tetulus ka hijab ku dosa. Saur Rasul adzanbu khirmanur rizki. Ari dosa halang rizki. Sok budak anu goreng ka inung bapa keur budak. Geus kolotna goreng milik. Buah pamajikan keur marupana goreng. Adat goreng jebot tebuan duit tonggo di wah ripu padahal manehna kasep kacirina ku awen nu soleh goreng be aya jalma rupa teu sabaraha ngan soleh etan meunang pamajikan nu geulis bari loba duitna bari soleh deui alus milik mah kunaon eta ketempona ku awen nu geulis teh kasep teh jalma teh kasep teh hatena berama ku Allah dibuktikeun daekeun senang dengan rezekina. Boga imah di mana? Aing teu nyieun menang mitoha. Itu dibere mobil ku mitoha, ngareuna. Bener. Lieu mah cuk-cuk sakakara munang wah ripuh. Padahal keur santri kana pada tong geus zikir min ghairi ta'abin wala masakotin wala dhairin wala nasobin teu mati. Minta rezekina mah Allahumma inni as'aluka antarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasobin. Teu mati. Dawuh takhalluk nih Kang anu sok pohong. Dikir ya Wahab dedikeun beunghar teh takhallukna nu salah. Ari dikir ya Wahab ari kalakuan koret. Dikir ya Wahab mah gawe budi pekertina kudu berehan. Komo ka kolot jeung ka mitoha. Ya maka kolot ge koret, nah mal beunghar-beunghar dikir ya Wahab ge. Geuning aya nu beunghar goreng ka kolot ge istidraj ulah butun kitu. Ngacaukeun hirup. Was. Istidraj mah rezeki nu teu barokah, dunya nu teu barokah dilaknat, termasuk nu boga dunyana ge dilaknat ku Allah taala. Dilaknat ku Allah beunghar tapi seuseut urusan gagal pamaksudan. Eta karena dilaknat ku man ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah bahwa minal mal'unin. Imam Al-Haddad Al-Hadrami sasauran jalma anu seuseut urusan dunia seuseut urusan akhirat cek basa sompral maneangan duit teu becus ibadah ngedul dilaknat ku Allah jalma nu kitu. Jadi orang kudu terang etika ahli Allah ya Kang. Sanajan orang can nepi ka dinya adab-adabana ahli Allah seperti gitu. Mentak orang di mana duit loba kene ya tong ka menta ka kada sih ingat kecuali menta deui meunang. Ayanya nu meunang aya loba kene duit yo miliaran tapi menta deui. Kecuali diniatkan rek dinapkahkeun deui di jalan menang menta itu menang dituna menang tapi lain supaya beunghar supaya loba pikeun naon rek dinapkahkeun deui maka dibagi ayeuna boga duit 100 juta dikeun 2 juta ka dieu ieu ka dieu sasana dituna bisi aya keneh dulur anu teu mampu bisi aya papangih jeung jalma nu sangsara di jalan urang pangijeng jalma rek mayar beus leungit duitna di urang aya duit 10 juta bayar ku urang itu teh ceuk Allah teh makna dibogakeun ku aing engke dipangikeun jeung jalma anu katalangsara dina beus duitna leungit pas dipenta teh ceurik dicarekan ku konektor teu boga duit yang milu sia teh gawat urang datang aya naon Kang
Iya tuh mayar, ku aing dibayar sabaraha sok. Sanggup kitu teu? Henteu nya paling nganterikeun beunghar teh. Atuh dagang mah teu apal etika hayang beunghar gampang sebenarnya beunghar mah Kang. Bikin ilmuna ulah beunghar bikin. Palai beunghar teu Kang. Belegug nah yang pakir mah. Tapi beunghar ku harta anu barokah. Itu abdi nyieun istighosah Kang. Itu. Nyieun istighosah. Dibacana kudu meme subuh tepina. Tas intikaf heula di masjid. Jadi praktekeun di masjid Pak Haji Lili baheula urang cika Thomas aya Haji Lili putrana jadi dokter opatanna nu gaduh rumah sakit Permata Bunda. Itu Profesor Asep mah jadi dosen kedokteran di Jakarta sok ngiring ngaosna ka abdi di Purwakarta eta mah putrana 2 sabab ditelepon ku bapana ti dieu Sep ngaji sia cenah ka guru aing lamun henteu sia dikurangan warisan ku aing kitu tegas bapak teh moal halus norek teh pepena ka ditu po ajengan wartoskeun hadir abdi kitu sionan ku bapana sia dikurangan warisan tinggal arek teh pernah katanjak nang si datang Profesor Asep itu datang tengah heureuyan ka bapana Pak abdi tos hadir ngaos warisan cenah bade ditambihan ayo ngaji hayang warisan ieu mencing teh tapi kan wae Kang salah niat ge datang ka guru mursyid mah dibenerkeun bener Kang aya nu hayang jimat musyab teu tulus pan sabab guruna guru mursyid ka senter ku Nurul Imana matak aya jalma santri nu saramat lain jago santrina guruna hebat ngajina saeutik tapi barokah nu tadina mung salat jadi hayang salat barokah guruna matak ieu lemah syahwat nafsu teh kulima perkara nu kalimana bikuwati sirril mursidi ku kakuatan sirna guru mursyid ulah ngaji nempo banget nggak jadi soleh matak sok aya baheula budak ku aing bawa ka guru sugan we soleh anak aing lain ngaji ingat abdi ge ku abah dibawa ka apa toto kabungkur keur kelas 4 SD matak asa ka bapak abdi mah sare sareng apa keur mamawa jangkrik kene kelas 4 SD tuh tuna dina gigireun eta kulem sareng apa Kang Ade palah ditu abdi palah dia apa di tengah mata ka ditu teh kos ka budak abdi mah kos ka budakna jam 8 tuluy ngabangkong geus gede mah geus pemuda konsultasi tentang ilmu geus jam 3 da emot apa mah lamun geus jam 12 tara kulem engke kholwat ka masjid nepi ka subuh itu sainengna ge kitu mata karunya jam 11 teh bade lungsur heula abdi ulah ke sono kene jeung apa nepi ka jam 3 ngadongeng tak gitu kan ya sebalik deh anu tadi Kang masalah jadi aya tafakur anu timbul tina musyahadah teh eta teh keur naon wa hadzal liman aradallahu takmila halihi Allah maksud rek nyampurnakeun kekuatan sirna nu disebut istiqomah teh Kang kekuatan sir sampurna di mana geus sampurna istiqomah dina segala perkara karena urang mengamanan istiqomah teh mayang mun sedekah lamun salat mayang bari mahjub istiqomah lain mayang sebenarnya istiqomah kan sampurna kekuatan sir sehingga mayang dina alus nu alus nu goreng ge alus mayang dina alus cicing soal kekuatan sirna keur taat di hadrat Allah tigubrag kana maksiat ge di hadrat Allah nu mata cirina bisa tobat sabab ku Allah ditulungan sabab di hadrat Allah rek teh ditulungan kumaha hatena di hadrat Allah keur kumaha we oge ditulungan ku Allah ya Kang teori mah etika cek ahli Allah asal selalu di hadrat Allah niatna jalma tangtu bener ka Allah entek aya bahasa selama kamu pintar memainkan niat maka semua waktumu akan diisi dengan amal yang soleh
alus mana teman. Jadi sakabeh amal teh alus sungkul, hartina dinu alus Allah nya nu alus, dinu goreng Allah nya nu alus. Ulah sabalikna, lantaran hirup teh nyaho Allah, boro-boro na maksiat, nah salat gitu jadi alus. Naon sabna Allah nya nu goreng, ria jeung ujub dina salat. Salat alus tapi ria jeung ujub teu alus, maka salat teu jadi alus keur urang. Nah gitu kan. Jadi rek ditaikeun kana makom akmaliyah, makom tilu. Aya makom ghafilin mulhamikin, aya makom sahibul hakikat, aya makom akmaliyah. Nu ibadah ka Allah aya nu goplah hatena. Nyebutan Allah bari teu nyaho Allah. Aya pan? Aya Allah bari teu nyaho Allah. Tapi padahal mah nyebut asma Allah maka daya sirul asma. Naon sirul asma teh? Jalma anu lisanna ngucapkeun asma Allah sok datang nur ti Allah kana hatena. Gitu kan? Nak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lila zikirna sanajan teu apal kana makna ngalap barokah ku ngucapkeun zikir, nu matak zikir nu can paham kana makna sing bener ngucapkeunana. Ulah keur makana makna teu paham, ari ngucapkeunna teu bener. Ya latif. Sing bener ya latif bahasana. Sungguh ngucapkeunna aya barokah. Jadi aya nur kan datang kana hate. Datang nur intibah, datang nur wisol, datang nur iqbal, datang nur wisol. Kitu Kang, sebut asma Allah. Zikir la ilaha illallah. Lamun zikir la ilaha illallah urang, niatna geus ikhlas ngalap barokah. Lamun orang can bener engke Allah ngadatangkeun guru panggih jeung guru. Jadi naik makna la ilaha illallah cek guru anu rada luhur mangeusan mau janji anu luhur pisan moal la ilaha illallah. Da kulantar urang masih kena dina maqam am ngajina masih ilmu alat. Oh jadi dijelaskeun ku guru la napi itu di mana kumpul jeung istisna dina hiji kalam. Cek ahli alat yufidul qasra. Maedahkeun kana mana qasar. Ari mana qasar teh nangtukeun sifat di mausuf. Dina zikir la ilaha illallah aya tilu makna. Aya qasar qalab, qasar ta'yin, qasar ifrad. Wah aing jadi nyaho zikir la ilaha illallah teh aya nama. Aya qasar qalab jelaskeun. Disangkana geus alus eta ngaji deui ku Allah dibere guru deui anu leuwih luhur. La ilaha illallah. Wah, ieu mah dikir la ilaha. La ilaha makom bako, illallah makom fana. Waduh, aneh deui wae ya. Taikeun terus. Sabab zikirna nu penting mah amal sakamampuan urang, ikhlas sakamampuan urang. Allah nuduhkeun. Kartos Kang. Sakadogona urang we. Ngalap berkah hartina ngantosan nur Allah tina sabab nyebut Allah. Matakna istighosah abdi ya kan anu dipasihkeun ka para santri mah ciki dititale sabab cek abdi di singsionan aing mung boga santri pakir. Aduh aing mun teu milu pakir. Doaekeun hudang jam 3:30 jam 4 tapi ka subuh istighosah bisi akang bade sok kahiji nyebut Allah 111 kali tapi ti jam 4 tapi ka subuh istighosah. Jadi itikaf heula di masjid, salat tahajud, itikaf heula rek di jam 3 ke jam 4-na. Nah, maca ya Allah 111 kali. Dikir ya Allah teh ka hasil maksud. Eta teh. Ya Kang, komo unggal penting. Ngan anu dicontohkeun mah ku abdi sabulan sakali di Pak Haji Lili anu tadi budakna jadi dokter obatan urang Cika Thomas pada teh. Putra polisi cenah istrina teh pagana terang. Tah gitu. Tapi cenah solehna ngalehkeun abdi aya teh. Abdi mah santik Pak Haji Lili keun wae alus pamajikan gajian guru we di soleh mah cing teh. Tah gitu kan. Nah, tapi kudu ke ilmu dikir ya Allah na. Allahu di mustaqina naon ilahun. Jadi dina zikir asma Allah kudu apal maknana. Mustaq min huna segatna naon mustaq min huna istimalna asrorna
takhalukna kudu apa dina zikir ya Allah kudu kuat himmah usul. Jadi hebat mujahadatun nafsi eta zikir ya Allah. Zikir ya Allah yang beungar tapi ngalajur nafsu moal beungar-beungar. Jadi nggak ingin bisa beungar istidraj ijabah doa kade aya kabagi dua aya istidraj jeung ihana aya maunah jeung karomah. Lamun hayang maunah atawa karomah kudu aya takhalluk seperti zikir ya Wahab itu bari urangna berehan tak gitu kan aya akhlak anu kudu diterapkeun ku urang dina waktu zikir anu eta sajaba apal asror jeung isti'malna teh gitu. Ya Rahman yang Rahim 33 ya Salam ya Syakur ya Rahman ya Rahim 33 ya Rosaku ya Wahab ya Goni ya Mugni 33 ya Hafid 33 tungtungna ya Hanan ya Manan ya Qodimal Ihsan makhrajun lil adyan judlana bil ghufran 11 kali pas eta geus 5 menit di subuh tungtungan ku sholawat rahmat subuh we adan geus tak kitu kan jadi aurad nanti ti jam 4 nepi ka subuh setengah jam meme subuh mun subuhna jam 4 setengah 4 berarti gitu ku abdi geus diterapkeun di para santri kabeh marilu kabeh santri awal laki dan pangsieun mah sieun pakir nah gitu tak gitu Kang tapi kudu make ilmu pan jadi ngaji tauhid sing bener ngaji makrifat sing bener bari teu makrifat mah sanajan istighosah nu tadi teu jetu Kang ya Rozak ya Wahab ya Goni ya Mugni teh matak beunghar pan ari beunghar urang lain beunghar harta hungkul beunghar ku amal soleh beunghar ku iman beunghar ku rusdu beunghar ku taufik beunghar ku hidayah beunghar ku harta nu barokah kitu kan jadi beuki beunghar urang beuki soleh kurna beuki berehan ulah beuki koret beuki beunghar teh tak gitu takhalukna kade jadi Allah Ta'ala rek naikeun ka eta majdubin kana makom akmaliyah sabab majdubin mah makom nukus kan kurang jadi teu sah jadi guru majdubin salikin nu can usul teu sah jadi guru matak mursyid teh kudu anu usul nu nalkin teh kudu nu usul aya naroskeun ajangan ari nu nalkin dina tarekat teu kumaha nu usul gitu nu can usul talkina moal mati wah sabab pajingut-jingut jeung nu gundul reka Jakarta ari nalkin teh nungtun kan reka Jakarta di mutawifan ku jalma nu teu nyahun Jakarta insyaallah sasab ka Sukabumi kabeh gitu matak dina tarekat ditaralkin ku guru-guru anu teu nepi ka makom hadiyatul jam'i wal farqi nepi ka makom mursyid atuh ti gebrus kabeh jeung guru-guruna santrina ti gebrus artina merentok di akuan kok dina tarekat tapi merentok di akuan pan ari tarekat teh perjalanan tarekat teh Kang eta teh jurusan ilmuna tasawuf nu ngamalkeunana hate ngaran pagaweanna ubudiyah gelarna zahid kitu na tarekat teh emang ngaji tarekat teh ditalkin ku guru tara ngaji geus ditalkin sekali teh dikir terus bari teh make ilmu digebrus eta teh itu sebab tadi burukan ku guruna dikir ku guruna ukur ditalkin lapatna hungkul la ilaha illallah brong 3000 jam aduh nalkina kosong itu kosong bener kan gelas cician ku tekonu kosong eusian mah matak balik teh nyawana naon dikir nanggo 1000-an tapi tetaroki hatena ka Allah dikir kosong nu nalkin teh ibarat teko lamun dina teko na cikopi bisa jadi cai susu teh anu nalkina mahjub santrina ge marahjub terus umur hirup kudu nu usul nu nalkin teh nu geus tepi ka Jakarta jadi mutawib apal ta jalan ka dieu
Puluh-puluh nyasab ge meureun keur pohon nu tadi apaleun aduh lain ka dieu ceuk mana tuh pan sok aya nu sasab leuin dikir ge jadi dukun heula 5 tahun batur mah dikir jadi waliullah mah jadi dukun geus 5 tahun jadi kakara eling tadi nama resep nampaan duit lah ngajampe man tapi dipikir-pikir terekeun mahi aing mending ikhlas we ke Allah coba ngaji ka ajengan apal ceuk ajengan kieu aduh sieun nah gitu kan jadi salikin nu can usul teu sah nalkina sebenarnya majdubin teu sah nu kuduna mana salikin nu geus usul namun majdubin anu geus taroki deui majdub ya kulantaran aya nur jemputan ti Allah nur teh dua nur tawajuh nur muwajahah di mana datang nur muwajahah jalma bisa langsung tajalli ka Allah ngan moal bisa jadi guru eta mah hitung-hitung ka Tasikmalaya tapi sare sepanjang jalan apal jalan mah aing geus nepi ka Jakarta ka Tasikmalaya ho atuh uing pingpin tapi sare manehna kungsi ka ditu nepi bisa jalan naon jalan bisa-bisa geus di Salopa tarurun Tasikmalaya ieu kota nyalahan bener kan matak loba guru anu ukal akal ngajawabna ku santri ditanya guru ari dikir usul teh dikir nu kumaha atawa muraqabah dina tarekat aya 20 aya pas muraqabah ahadiyat ditanyakeun ka guru ari praktekna zikir dina makom muraqabah ahadiyat kumaha ceuk guruna teangan we ku sia engke kapanggih sarua jeung wallahu a'lam ban insyaallah santrina berlegug terus itu malah make ilmu zikirna zikir geus puluhan tahun teu apal makom zikir zikir ma'al ghaflah ma'al yaqdah ma'al hudur ma'al ghaibah ma'al musyahadah zikir teu apal makom zikir geus jadi guru zikir nah, jadi lain salah tarekat nak raruksak tarekat teh gara-gara guruna nu nalkina teu make ilmu lain ahli usul sim kuring mah jelas kitu geus eta mah da geus ilmu lempeng gitu kan teu bisa dirukareka balikan deui ajengan amarobah kitu terus coba dihukum Allah mah seperti kereta api lempeng we jadi mun urang kadupak salah urang bongan cicing di jalan henteu kuasa angkot bisa di bisa dirental kemana-mana teu bisa kan geus sakitu lamun ahli-ahli tarekat nu nalkina lain ahli usul salasab kabeh ahli tarekat jadi teu make ilmu di tarekat ulah paya tarekat ulah guru di cirian ku hiber ngapuk-ngapak sancang santrina 7.000 80.000 nu hadir eta mah lain ciri bali lain ciri usul eta mah nu usul mah lain loba santrina lain kan lain cirina loba duitna lain nu usul mah ahli usul mah ya kan cirina kumaha ya tidak gampang seramakan menyalahkan orang lain tara gampang nyalahkeun batur sebab tahu diri bisi aing nu salah pamajikan nyarekan teh ulah kambek urang bae aing nu salah itu mitoha teh benang ditanya dasar mitoha goblok ulah kan bae aing nu salah ieu teh mikir heula tahu diri man arufa nafsa faqad arufa sajal man tahu diri nyata nyaho ka Allah artina nu makrifat bakal tahu diri maka tidak gampang serampangan menyalahkan orang lain tidak gampang terpancing emosi menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya eta ciri-ciri ahli usul maka masih kene ngalaga ku dunia mah aing hebat sabab loba dunia lain ahli usul ya rek disampurnakeun makom takmil teh akmaliyah teh mana ahadiyatul jam'i wal farqi nu majdub naik nepi ka tajalidat teu inget kana diri waktu leungit perasaan diri lain ayeuna ka makhluk kungkul nepi ka keur tajalli ka Allah ge teu inget tak kitu kan matak fafna anit tauhid tasil ilallah sadar kene ieu aing keur nauhidkeun Allah eta ge masih hijab keneh Kang kudu geus leungit jadi kudu geus majdub sampurna yakin
ngan makom nukus teu saja di guru majdubin mah teu meunang di guruan guru majdub lamun he guru salat majdub dia ketinggali kurang seperti keur salat muter jam heula kiraku guru teu apaleun batalna salat bener cek urang majdub masalah tong didagoan mau parakah salat maju sorangan urang belah dituturkeun guru majdub teu meunang jadi guru ngan lain berarti salah jadi sesuai jeung urang parku itu majdub sesuai lain salah nu majdub bener justru majdub berarti Allah cek Sultanul Arifin Yusuf Azami di mana jalma keur majdub hakikatna Allah ngobrol hakikatna dawuhan Allah maka nyata hirup sya hirup ruksak sya ruksak keur majdub mah kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi gitu. Nah, eta teu bisa diguruan eta kan. Ku urang anu dina makom farku dibalikeun deui ku Allah sanggeus tadina majdub dibalikeun deui turun sadar deui ingat Allah teh aya sifatna sifat aya afal Allah tina afal Allah ta'akul ka makhluk lain ningali ta'akul bahasana ari ta'akul mah angan-angan aya padahal teu ka tingali eta ta'akul gitu. Ki Umar keur adan Ki Umar aya di masjid jawabna adan tah piraku nu adan jelema eueuh da can usum ples di cerita mah pan nah ari ayeuna mah bisa pan aya awewe nu katipu ayeuna mah Kang aya nu takbir halon cek awewe teh diintip jam 3 aya nu bager euy pemuda tak eta keur takbir aya halon-halon teuing ku aing dijieun minantu geura cenah pas ditoong teh flash disk jelema mah harees anu keur takbir nanti sarare jelema gemprah di masjid flash disk takbir cek awewe piraku aing kudu nyieun minantu ka flash disk nah gitu kan nah kama seperti perkara marad nu geus kaliwat itu mah wa ila lamun ta aradallahu takmilah halihi fa ba'dhum mangka ari sawarehna itu majdubin eta yadumu mayang non jadbuhu majdubna itu siman gitu si ba'dun kana ba'dun dekadinya maka mayang majdubna wa ada musawwi jeung teu cageurna itu si ba'dun jadi sawarehna majdubin teh aya nu mayang Kang gitu jadi aya nu majdub teh ku Allah dibalikeun deui disampurnakeun deui ka dieu jadi maqam ahadiyatul jam'i wal farqi turun deui jadi inget deui ka makhluk tajalli ka Allah anger eta nu hebat mah tajalli kadat Allah tengah halangan ingetan ka makhluk tengah halangan tajalli ka nudat Allah ta eta nu hebat mah eta guru mursyid teh Kang nu ngajikeun parku jeung jam'u dina hate can kitu mah teu sampurna mursyidna Kang kakara maqam wasilin teh can sampurna mursyidna Kang kakara tajalli asma wa sifat can bisa can naik kana maqam rob mustawan qoba qausain aw adna anu geus tepi ka tajallidat mah paham kadinya gitu matak makna mana Isra Mi'raj diartikeun sesuaikeun jeung ilmu hakikat itu jadi Jibril teu bisa ka ditu teh lain Jibril teh nyahoan Allah kade Kang manya malaikat teh nyahoan Allah pan kalau Jibril turunkan nya teu nyahoan Allah jadi nanti bahasana ya geus tirop-rop ka ditu mah geus eueuh naon-naon Muhammad ya Kang Muhammad hungkul cenah anu ka ditu mah ka hadrat Allah artina naon sakabeh makhluk geus jadi Nur Muhammad didamel tina nur dat tak kitu maknana Kang lain Jibril teu bisaan ka ditu Jibril ge rohanina mah wusul ka Allah sarua ngan bahasa eta teh kitu kabeh makhluk didamel tina Nur Muhammad namun ditinggali di Jabarut mah Nur Muhammad berangkat ka rob-rob mustawan ka basian Muhammad unggul ka dituna geus eueuh ki Jaya geus eueuh ki Bakar di dinya mah atuh moal ge di Jabarut ari aya keneh makhluk mah Kang balik deui kana asalna makhluk didamel tina Nur Muhammad didamel tina Nurda jadi ngaran musyahadah teh ru'yatul haqi bil haqi kunaon ngartikeun Muhammad papangijeng Allah pareup-pareup pan ru'yatul haqi bil haqi musyahadah ge urang Muhammad ge sarua
ningali Allah ka Allah. Muhammad balik deui kana jadi nurdat Allah, ningali Allah ka anjeunna. Tah kitu papanggih Muhammad jeung Allah teh. Balik deui kana asalna Muhammad naon nurdat Allah. Maka la ya'lamullaha illallahu. Moal anu nyaho ka Allah kecuali Allah. Ta eta dalilna. Lain berarti urang mah moal nyaho da al hungkulnya. Lain kitu urang oge rohani lamun geus nepi ka Jabarut mah balik deui kana Nur Muhammad. Nu tadi rohani urang teh naik di kadrat Allah karoprop ka mustawan. Nur Muhammad eueuh rohani urang geus eueuh basa rohani. Rohani mah di malakut aya basa rohani mah Kang. Kapaham teu Kang? Wah rek harti rek henteu geus diterangkeun heula. Belas ngeunana ngartikeun Quran jeung hadisna. Tah jadi rek disampurnakeun deui. Ngan sawarehna mah ilmu majdub, terus cager-cager seperti Uwaisul Qarni. Majdubin teh Kang, majdub ti dunya nepi ka akhirat, geus majdub teh. Teu kadugaeun balik deui. Pangnikmatna nikmat surga nyaksi kadat Allah. Di dunya geus nyaksi kadat Allah. Saha nu hayangeun pisah tina nikmat. Tah, matak mungan balik deui ka dieu. Tapi kulantaran cek Allah balik deui pikeun naon? Litarbiyatil ibadi. Matak alhamdulillahilladzi khalaqa awliyahu litarbiyatil ibadi. Dibalikeun deui pikeun ngadidik jalma-jalma nu can warusul tungtun ku maneh saperti perjalanan maneh nu tadi. Matak guru mursyid disebutna. Nu geus usul teh ka Allah. Nu can usul mah mau jadi guru mursyid mising salatna loba oge komo saeutik. Nah kitu kan. Usul ka Allah kan. Di mayang Uwaisul Qarni teu ingeteun maot teu. Kasampak lilir-lilir geus di akhirat Uwaisul Qarni. Sing kocoyak sing derngek. Malaikat eta naon sing kocoyak sing derngek keur diinterogasi jelema ku Allah kabeh keur dihisab. Silih dakwa antara anak jeung jadi indung bapa bedanya cek bapana sia dipasantrenkeun balik ku aing bareton cek budakna bapa teu dianterkeun deui balik. Oh aya silih salahkeun di hadapan Allah dayang salamet. Ulah abdi Gusti anu dikunclungkeun kana bapa abdi dikunclungkeun da sarua teu ngadidik ka abdi pan diantep abdi teh kurang kumaha cek hadis Rasul gitu. Mantaroka waladahu jahilan kana kuludan bin amilahu alaihi. Sajal manu teu ngadidik anak-anakna sehingga teu nyaho Allah, teu bener ibadah ka Allah, sakabeh dosa anak kudu pertanggungjawabkeun ku indung bapana. Waduh, hadis Rasul geus jelas, bapa abdi balik sakali teu dianterkeun deui, geus sia mangarit jeung aing atuh. Cukup hujah sakitu di hadapan atos Gusti sabar balik sia nganterkeun sakali teu cukup cek Allah sia geningan usaha bari teu hasil balik deui ke Bandung balik deui ke Surabaya ka mana balasang hayang hasil sia mah teu pati hayang ieu bener budak teu pati hayang maneh teu pati hayang mentak geus macul jeung bapa lah mah cukup hujah sakitu di hadirat Allah ge sing koceak sing darenge dah yang nyelametkeun diri masing-masing mentak pada akhirna mah ya Kang teu manfaat aya anak di dinya. Ya, mentak akang kudu ngupingkeun. Ya, dina genep waktu harta jeung anak teu guna. Sing inget Kang. Makanya anak nu dipus-dipus di ku urang. Oret sedekah ka masjid sebab inget ngawaris anak, bener Kang? Masantren sia da hamur duit cenah, mentak neangan teu make duit. Aing bisi pakir. Harta nu dikoretkeun ku urang. Anak anu ku urang dipusti-pusti nyatana eueuh gunana kahiji Kang teu guna anak teh nalika gering ripuh guna teu anak cisok aya ge anak gigireun geus teu walakaya mah gering ripuh teu bisa nulungan anak bener Kang teu guna tah nalika gering ripuh matak sok aya dibere gering ripuh ngara karasa harta teu guna nu guna naon amal urang tidinya teh nu naremongan amal urang na gering ripuh tak kitu eta teh pelajaran keur ngareuntaskeun syahwat nafsu cek ba'dul hukama 5 perkara anu bakal ngarontokeun kakuatan syahwat nafsu hiji
gering ripuh bil baliyatil kabiro lain gering salesma ripuh ya asa moal hirup deui rontok tah kekuatan syahwat nafsu urang aya jalma gering ripuh mikiran rek yen pila di puncak oh mikiran hayang beunghar teu hayang beunghar Gusti hayang cager mun bisa mah tukeurkeun we batan maot mah abdi harta abdi cokot abdi na masih nahirup geus hirup rek mentar deui geus pinter zaman teguna kan kadua nalika sakaratil maut teguna anak jeung harta kecuali anak nu soleh nu ngadoakeun bapana doa anak nu soleh mah manfaat bapana keur sakaratil maut budakna ya Allah munajat ka Allah manfaat jadi nur kana hatena bisa jadi maut mau iman Islam gara-gara senteran nurul iman anakna nu digigireun keur ngadoakeun tapi anak nu mahjub mah rek kumaha pakuburan dicaangan ku batre anu batuan bisa moal Kang anak teu soleh anak teu bisa wusul na ibadah ngadoakeun kolot tong diarep-arep Kang lah tak meninggalna kurang sedekahkeun ka guru nu mursyid aing nulungan ieu mah ka aing ke anak macan pugu dipusti ku aing dikoretkeun harta nyatana teu manfaat aing maot kalah ka dipake ulin ke Perancis sebab menang 5 miliar warisan pamajikan kawin deui karieu aing ribuna matak ceuk hatimul asom ya mending sedekahkeun ku urang harta urang mah nulungan ka urang nu dituna mah dibikeun didahar ku urang dibikeun ka anak dipake ulin ku manfaat teu sok Kang mentak lamun paham ilmu mulai nu ngoretkeun harta pikeun agama Allah wah tak gitu keur waktu sakaratil maut teu guna anak jeung harta teh katilu nalika hudang ti kubur eueuh nu guna matak ceuk hatimul asom nu masantren di Sakib Al-Balhi 33 tahun boga kesimpulan urang masantren sok boga kesimpulan teh tina ilmu ti guru ieu ngaos ka abah ka dieu sabaraha tahun geus boga kesimpulan can can ya boga kesimpulan saeutik simpulkeun tadi tina ngaji tadi aing ulah ngoretkeun harta gunakeun di jalan Allah naon sababna mun beak datang deui shadaqatul halal yukatsiru istanzilur rizqa bis shadaqah eta rumus ti Rasul eta teh kalau beuki beunghar jalma sedekah ka pesantren matak balap sedekah ka pesantren teh jeung ajengan gitu sok paloba-loba jeung aing isukan gitu kuduna ulah cicing ajengan mentaan ke batur sorangan diantep salah no orang beakeun teh heula balap jeung aing santri sok sia paloba-loba sedekah ka pesantren wah mi hape ka santri kuring anu geus barelik sia mi hape ta eta balap jeung santri sia amal soleh turu aing bisa meredahar sabaraha aing kudu nurutan minimal santri 200 anu diberdahar ku guru aing 20 tuh sabab di kampung santrina ngan 30 20 diberdahar nurutan atuh matak jalma anu nuturkeun ilmu teu nuturkeun amal isukan moal jadi santrina moal Kang laisa min ahli sia mah nuturkeun ngomong aing unggul amal mah teu dituturkeun lain murid aing sia tak abdi baheula hampir balik ka dieu ka mama bebeja mama asa meninggalnya balik Ciawi kunaon dipikir-pikir berat santri 100 di akhirat ke minta pertanggungjawaban kabeh mending balik abdi masing teh ka dieu ek milu jeung abah we cing teh sabisana ek sasapu di masjid nya teuing mah teu manyi ngawuruk ari ceuk mama teh kan ari ceuk Rasul ge dilalatul hal afdalu min dilalatil maqal dakwah mah teu kudu kulisan ku tingkah mun maneh berehan geus mapatahan santri berehan lamun santri koret lain sia guruna moal disaku santri kan ini atuh hari kitu mah balik deui
balik deui ka Ciawi lah teu lawan aing cicing di Ciawi ge. Di ditu jagat Allah, di dia jagat Allah. Nu penting jelema kudu bener cek Allah bari nyaho Allah sia. Cek mah. Di imah ge ngajedog di teu bener marek naon sia teh. Oh, dipikir-pikir. Manfaat dunia, manfaat agama cicing sia di ditu. Manfaat agama dunia teu boga sia teh cicing di ditu. Da pentingna mah agama pan. Ngalamun dunia jeung teu manfaat dunia, teu manfaat agama, balik deui sia ka aing ka ditu. Nepi ka ayeuna 45 tahun can balik ti Ciawi. Ditalaah hirup teh Kang jadi boga kesimpulan. Da gitu. Eta sakit balik gitu. Teman sejati adalah ya amal soleh. Jadi teman teh aya begitu lu, aya babaturan nepi ka meja makan, aya babaturan nepi ka maut, aya babaturan nepi ka akhirat ka Allah. Nu di meja makan teman bisnis, bener Kang. Keur beunghar mah urang nyala lampeur jama baleunghar, bener. Oh, jangan kayak cenah di anu cenah. Pedah nyahoan loba duitna. Ari ajengan teu boga duit teu diajakan. Ya goblok ya teman di meja makan ya cing teh. Ari geus gering aya nyamperkeun apa? Karena jelema lagi gering komo geus teu boga duit. Bener tah eta teman nu kahiji, nu kadua sampai mati saha anak jeung pamajikan. Tadi nu ngurus anak jeung pamajikan, tapi geus kakubur milu anak jeung pamajikan teu. Bohong besar sehidup semati teh. Rayuan gombal itu disebutnya. Khomariat, omongan yang memabukkan, haram cek eta mah cek etika Islam haram. Pan sair teh anu meunang Kang. Kang jeung Rasul ge pan nyair asal ka timbang ku wajan arud dia. Ari anu teu katimbang ku wajan arud mah teu tanggung jawab cek Rasul lain. Lagu-lagu nu sejen sorangan aja tanggung jawab. Ngan lamun nu katimbang ku wajan arud sok cek Rasul. Aing ge pan nyair Rasul ge. Tapi syairna beda-beda. Syair teh aya syair khomariyat. Itu khomariyat teh yang memabukkan Kang. Rayuan gombal. Bener teh haram hukumna. Tapi anu mare semangat mah alus Kang. Nadom-nadom anu ayeuna memberikan semangat, bener. Anak jika ge dinadomkeun, alfiat dinadomkeun bener Kang. Eta mah meunang kitu mah aya contohna ti Rasul. Eta mah manfaat. Itu tentara ge aya geuning nya serdadu nyanyianana keur memberikan semangat tidak takut mati, bener Kang. Geus dipapatahan peluru mah make alamat ti Allah. Aya babaturan abdi jadi tentara teu sieun maot can. Lah kudu sieun di kasur maut, di papangperangan maut. Peluru geus boga alamat ti Allah masing-masing di kodom mubrom. Pinter tuh. Manya cenah peluru alamat kaki bakar ka aing keunana moal. Hebat cing teh. Da gitu Kang. Anu kaopat Kang, nalika pakebuh di mahsyar neangan syafaat eta teu guna anak harta teu guna sing ingat Kang, kecuali anak nu saroleh pamajikan nu soleh. Itu mun pamajikan anu soleh teh cirina kumaha lain ceurik di nalika maot, beda-beda. Ari ceurik teh kabagi tilu Kang. Terangkan ulah. Aya awewe nu ceurik salakina maot beda-beda. Ceurik sote ieu teh melang kana harta sieun ka mana ieu salar sudupna. Ceurik geus eueuh salaki aing. Aya ceurik balas atoh rek kawin deui. Manya eta we nu soleh gitu. Nu katilu nu alus, ceurik karunyaeun ka salaki bisi maotna teu bagja. Di situ ka bawa iman Islam tak istighfar we keur salakin. Eta we nu soleh. Beda-beda kadanya. Celik nu make ilmu nu alus nu teu make ilmu mah. Kalimakna nalika dihisab teguna anak jeung pamajikan. Layan fa'u malun wala banun. Itu illaman atallahu biqalbin salim.
ingat kang ini. Jadi nu dipusti-pusti ku urang teh gunana nalika eta. Harta nu dikoretkeun ditumpuk-tumpuk cenah loba, kalah nyiksa, mending nulungan urang. Amal soleh mah tah kan geus maot ka ditu amal soleh urang dikubur pamajikan eueuh. Anak eueuh nu aya amal soleh nu dulu. Sok ka. Nyukang siratal mustaqim sieun anak nulungan teu kalah tulunganeun anak ge jeung pamajikan. Nu bukti mah amal soleh urang matak urang mengpeng di dunia lobakeun amal soleh sing ikhlas geus sakitu matak cek Abu Yahya Zakaria Al-Ansori mah hayang bagja hirup dunia jeung akhirat ringkas rumusna ibadatul waslah ibadah sing wusul hartina ibadah sing salamet dunia akhirat rek pakir rek beunghar rek bodoh rek pinter teu diukur ku otak ieu teu kitu kan ibadatul waslah ibadah wusul hiji-hijina jalan pikeun nempuh urang kabagjaan dunia akhirat jadi akang mun fakir ulah neangan heula beunghar bisa tina fakir langsung bagja dunia mun bodoh teu kudu neangan pinter heula sabab naon jalma bodoh daek ngaji aya di tanggungan guru teu kudu riweuh kan pan guru mursyid masuk ka istighfaran dosa santrina dosa aing loba eueuh dihampura karena mustajab istighfar guruna nu tadi bikuwati sirril mursyidi santri saralamat lain hebat santrina da turunna geus puguh teu pati alus tapi si santri bisa wusul ka Allah bisa bagja dunia akhirat gara-gara pertulungan guru mursyidna anu hakikatna pertulungan guru mursyid syafaatul udma Rasulullah sallallahu alaihi matak cekang jeung Rasul ummati ummatun marhumatun la azaba fil akhirati alaiha umat kami umatmu dirahmat awa siksa di akhirat keur umat kami masuk Allah naon sabna menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi jelasna menang syafaat Rasul jalma nu bodoh berguru ka guru mursyid bodoh tapi salamet sabab boga guru mursyid matak Imam Al-Haddad kun sadidal khirsi ala talabi syekhil mursyidi anjeun kudu kadedemes neangan guru mursyid idza wajadtal mursyid tasil ilallah lamun anjeun ku Allah geus dipanggikeun jeung guru mursyid nepi hakikatna ka Allah nepi kana tujuan ka mun anjeun teu nepi ku guru di bawah boga dosa di istighfaran ku guruna mustajab karena guru mursyid selalu disaur ku Allah dihitab ku Allah saluni geura marenta aranjeun kakasih kami ka kami naon nu hayang maneh ayeuna ceuk guru teu hayangna naon Gusti hayang sote hampura dosa abdi kulawarga jeung sakabeh santrina nu bodoh nu pinter nu saeutik nu loba mantap untung boga guru mursyid ceuk Imam Al-Haddad panggih jeung guru mursyid mah alamat rek salamet nu teu dipanggihkeun jeung guru mursyid moal disalametkeun teu bisa nyalametkeun sorangan tah kitu kan dijelaskeun nepi ka Ibnu Athaillah mah wani nulis dina kitabna walam yusil ilaihim ilaman aroda ayyusilahu ilaihi jalma anu ku Allah taala moal disalametkeun moal diusulkeun ka Allah tara dipanggihkeun jeung guru mursyid gitu Kang matak di mana panggih jeung mursyid alhamdulillah ikuti ngan urangna sing jadi murid shodiq tak gitu maka aya kiat-kiatna Kang tak gitu disampurnakeun zikir Allah Kang li husulil malakut Allah 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 dina kitab sebelum ieu li husulil malakut zikir huwa li husulil lahut bahasan naon lahut teh Kang tajalli ka Allah supaya hasil tajalli zikirna hu naon zikir hu teh zikir sir Kang ada dikir sir kumaha sir urang diizah nyaksi nurdat Allah eta lain huan bari teh nyaho Allah kan ieu mah alisana hungkul digonta-ganti la ilaha illallah geus sampai Allah Allah lain beda tingkah teh beda dikirna keur tadi dina makom farku
dikirna la ilaha illallah. Naik kana makom jamu Allah Allah dikirna. Mata kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kulantaran panati makhluk jadi illallah, illallah, lillah Allah Allah. Dikir deui Allah Allah huwa Allah Allah huwa. Akhirna leungit Allah na huwa hu dikir sir diijah nyak sinudat Allah boro-boro ka makhluk teu inget aya teu inget eueuh apal sifat jeung apal sifat Allah ge geus teu kabandungan nu kasaksi dat Allah hungkul jadi eta dikir hu kan. Napi ka majdub dikir di dinya hu teh geus majdub dibalikeun deui ka dieu nu matak aya tafakur anu timbul tina musyahadah ka Allah. Tah eta maksudna rek nyampurnakeun makom nyampurnakeun yakin sampurna makom majdubin sampurna yakin makom can sampurna gitu kan ngan loba anu majdub teu eureun dina majdubna bal huwa balik ta'ritu jadbu eta al aglabu leuwih galib fihim di tu majdubin tah kan maka ahli majdub majdub terus sampai ke akhirat. Waisul korni naon ya sing darengek malaikat keur dihisab ari uing iraha mautna geus ribuan tahun teu apaleun maut mentak cekolot cenah memeh paeh kudu apal jampe paeh lain jampe paeh aing kudu kumaha majdub ka Allah maka rasa nyerina maut mentak di mana geus aya alamat ya da aya alamat rek maut teh dikir terus ku sir dikirna ibadahna ge nu geus gering mah selain ku angkahota kusir tajali terus ke Allah maut keur tajali ke Allah maka rasa nyerina maut inget geus di barjah atawa kadang-kadang dimajdubkeun di akhirat di kubur ge teu karasa kumaha jawab malaikat malahnya malaikat ge da majdub malaikat nanya mentak sok aya nu ngalawan eta teh majdub kan nu maot ngalawan teh lain disawang ti ayeuna aing gerek ngalawan hari teu majdub mah bisa mentak man rebuka nyanyahoanan teuing sia nanya ka aing sok keur majdub kan sarua jeung nanya ka Allah tuh man rebuka ka Allah kapan aing cenah malaikat ieu teh hakikatna mah nanyakeun aing ka aing sia mah bener kan mentak nyanyahoanan teuing sia nanya ka aing oh ya kang nu hebat mah iman ari nu teu hebat mah teu bisa wusul sing pinter maca kitab gue pidatona pinter ngadeg-deg datang ke Barjah teh kan padahal Barjah teh deukeut mun ti Ciawi rek ka Bandung mah digentong mun rek ka Tasik mah teh disempur Barjah deukeut sama Barjah batur mah karoprop ka mustawan rohanina geus jalan Barjah mah deukeut kamu mata kalau mun guru mursid nuhun santri naik ditanya teh pantes boro-boro ka Barjah aing ka mustawan ge bisa Barjah mah kamu leuwih daripada malakut malaikat ke paham ya guruna ka Allahna nyaho manehna jeung aing ditungguan era anak jenderal dipariksa urang kopral nu mariksana eran hareupeunana sok mikir heula urang era urang ge kan mentak aya nu teu ditanya nu majdub rek ditanya kumaha hakikatna Allah gitu man rebuka boro-boro di Barjah aing mah di dunia keneh geus Allah hungkul bener kan kamu geus di Barjah aing geus pisah rasa jauh ieu teh ruh jeung jasad ayeuna keur di dunia ge aya akalna tiko teu karungkup rohani aing mah tetep ka Allah di aya melak pare digemuk ka Allah aing mah teu nempo gemuk gitu segala ge Allah hakikatul maujudat teh Allah geus tak dikirna ge cukup Allah 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 hungkul kita perlu dikir la ilaha illallah eta mah nu keur inget keneh ka makhluk tak gitu kan wa qadama nyata parantos dipayun naon hada ieu penjelasan inda dzikril majdubi dina nalika nyaritakeun majdub wa saliki jeung anu suluk geus dijelaskeun dina nerangkeun majdubin jeung salikin wa no'ani jeung ari dua warna al madhkurani anu ditutur duanana eta binisbati ku dinisbatkeun kusab dinisbatkan lil mustagilina ka anu katungkul kabeh billahi ku Allah itu jalma anu katungkul majdubin salikin teh jalma anu katungkul ku Allah katungkul teh kumaha tukang dina hate eueuh naon kecuali Allah itu
ka Allah hungkul di mana-mana ge ka Allah tujuanna geus. Itu. Wa amma gueruhum anapun ari salianti itu mustagilin wahum tah ari itu gueruhum teh eta al ammatu ammah nu barodo awamul mukminin. Jadi ahli Allah teh anu mustagilin billah aya anu teu mustagil billah. Kumaha eta mah katungkulna ku sawah, ku duit, ku jabatan kadang-kadang. Kunaon sia poho ka Allah ieu keur mikiran rek beli motor. Allahu akbar ge salat teh kana motor deui kana motor deui. Tah eta mah amah. Tah gitu. Papikrotuhum mangka ari dikirna itu si mangka ari tafakurna itu si amma eta li tahsilis tasdiki pikeun ngahasilkeun tasdek wal imani jeung iman la li ziyadatihi lain pikeun nambahanana itu tasdek atawa iman. Tak kitu nu bodoh mah pikeun ngahasilkeun tasdek tafakur. Mata kudu tafakur kan. Gitu. Nu lemah syahwat nafsu teh kahiji mudawamatut tafakur. Mayeng tafakur. Kadua nu ngalemahkeun syahwat nafsu teh kan bil ibadatil katsirah, ibadah sing loba. Ibadah ulah saeutik nu pika berat, maca Quran 3 lamar mah sakedeung sebab pinter. Nu pika ngesang maca Quran. Mere duit ulah nu hampang. Dibikin ka budak ge 1000 mah teh hayangeun. Nu pika ceurik balasnya ahmikeun kudu. Ieu pepatah ti waliullah lamun jadi ahli usul teu kuat kitu mah teu nerepi ka Allah, teu nerepi murid dia. Engke mah dina Kemis Payun aya dibejakeun murid sodik guru mursid nu rek war usul cirina aya. Eta supaya paham urang aing kaasup teu. Supaya gitu kan geus aya lalempatan. Mun tah lamun paham ilmu-ilmu usul carana teorina usul teu sulit teu pika usul teh Kang. Eta teh hakikatna piuruk ti guru mursid. Tak gitu. Ulah nganalkeun ulah kana diri ira rek usul cara urang mah ge. Salaf soleh ge cicing di Gunung Lubnan ngadahar pupucukan 70 tahun dikir can usul-usul ka Allah. Urang tukang mayor cicing di kota segala ketempo. Aduh. Ilmu teu pinter ka salaf soleh. Sacangkireun ge ti salaf soleh can puguh. Ibadahna sakedeung, umur sabaraha? 70 tahun mau. Anu dipake ulina hungkul 50 tahun. Dipake dikirna 20 tahun. Mun ingat kadinya, alah. Pesimis nepina. Tapi tong leutik hate Kang, sabab ayat jalan cek tadi ge macet, jalan protokol. Jalan nasional, da mobilna jadul. Neangan jalan alternatif. Jalan alternatif, jalan tikus. Jalan tikus teu bisa keneh wae, ulah make mobil. Jalan roda make motor. Jalan roda ge macet, jalan satapak. Jalan pangtungtungna lamun urang rumasa bodoh, amal teu pati loba, ilmu teu sabaraha, dosa loba. Ingat datang ngaji ka guru mursid sing nggak segitu. Aya deui eueuh salin teh tanggung jawab salin teh kan. Bisa dibejaan aya nama sok. Kira kumaha? Bodoh kajen nu barodo ge loba nu jadi waliullah. Teu ta'alluq jeung otak pinter jadi wali mah. Ta'alluqna jeung kekuatan mujahadatun nafsi. Nu bodoh ngajina tapi mujahadahna kuat mah jara di waliullah. Imam Ghazali guruna Syekh Ghazwini lain jama pinter. Lebah maca kitab guguru ka Imam Ghazali, tapi lebah makrifat Imam Ghazali guguru ka Syekh Ghazwini kan. Loba anu jadi warali teh anu jalma anu teu populer ka. Nah kitu wallahu alam walah kalangkungan tuh hilap abdi. Sakitu nu katurkeun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.